Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nepangkeun wastapun Muhammad Ihsan Sifanur Rahman ti SMA Negeri Hiji Ciridin. Dikawitan ku bismillah kalayan nyebat asma Allah nu Maha Welas tur Maha Asih. Langkung ti payun hayu urang sanggakeun puji sinarang syukur kadat Allah Subhanahu wa taala. Margi ku rahmat mantena urang tiasa riung ngumpulung paaprok jonghok patepang-rarai dina ieu acara dina kaayaan sehat walafiat. Salawat sinareng salam mugia tetep ngocor ka junjunan alam nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina, para sahabatna, para tabiin tabiatna, tur mudah-mudahan dugi ka urang syafaatna salaku umatna anu turut tumut kana sunah-sunah mantena. Amin ya rabbal alamin. Ngahaturkeun rewu nuhun ka Bapak Ibu girang pangajen miwah saderek sadayana anu parantos ngaluuhan dina ieu acara. Nanging sateu acan simkuring ngadugikeun biantara, simkuring ngadeg di dieu sanes bade mapatahan ngojai kamari, sanes rumasa ahli atau bisa, tapi kulantaran simkuring ngarasa reueus tur nyaah kana basa Sunda pikeun nonoman jaman kiwari. Dina kasempatan anu sae ieu simkuring baris ngadugikeun biantara kalayan jejer budaya salaku jati diri bangsa. Hadirin hormateun simkuring, patali sareng budaya urang kedah terang tur mikawanoh kana budaya. Naon atuh ari budaya teh? Budaya teh nyaeta sagala rupa pamikiran, akhlak, adat istiadat atawa sagala rupa kagiatan nu tos janten kabiasaan sangkan hese pikeun ngaleungitkeunna. Aya 7 unsur budaya anu aya di urang teh. Di antawisna nyaeta religi, basa, kasenian, organisasi kamasyarakatan, ilmu pangaweruh, ekonomi, sareng teknologi. Hadirin, nilik tina 7 unsur budaya ieu salah sahijina nyaeta basa. Ieu aya pisan patalina sareng kagiatan urang ayeuna nyaeta dina raraga ngieling poe basa Indung sadunya. Urang kedah terang naon basa Indung teh. Basa Indung teh nyaeta basa anu mimiti dipikawanoh ku hiji jalma ngaliwatan indungna salaku palaku utama dina ngajarkeun nyarita. Khususna urang-urang Sunda tangtu bae basa indungna basa Sunda kulantaran urang cicing di Tatar Sunda nyaeta di daerah Jawa Barat. Makna tina basa Indung nyaeta pikeun ngageuingri peran sinareng fungsi basa Indung. Naon? Nyaeta pikeun salah sahiji ciciren bangsa. Ulah kabawa ku sakaba-kaba ayana pangaruh budaya deungeun anu ceuyak pikeun nonoman jaman kiwari. Ulah dugi ka jati kasilih ku junti anu ngabalukarkeun budaya sorangan jadi semah di wewengkon sorangan kusabab kasilih ku budaya deungeun. Aya dina paribasa yen basa teh ciciren bangsa, leungit basana ilang bangsana. Kulantaran kitu simkuring ngahiap ka sakungna nonoman anu aya di Jawa Barat nya khususna nonoman Sunda. Simkuring umajah hayu urang sasarengan ngamumule basa Sunda ku cara urang salaku nonoman Sunda ulah era ngagunakeun basa Sunda dina kahirupan sapopoe, boh dina media sosial atawa nalika nyarita langsung jeung jalma liana. Hadirin anu dipihormat, upami urang parantos sapanyawangan kana pasuanan budaya Sunda, di dieu aya 3 pihak anu miboga kawajiban pikeun narekahan ngungkulan ieu pasualan teh. Di antawisna nyaeta anu kahiji masyarakat Jawa Barat. Urang salaku masyarakat Jawa Barat ulah nepi ka poho kana basa Sunda, ulah ngan saukur bisa ngagul-ngagul budaya deungeun, tapi kana budaya sorangan meuni teu inget saeutik-eutik acan
urang kudu bisa ngarobah pamadegan yen basa Sunda teh teu gaul jauh tina kamodernan nu antukna loba kolot anu ngarasan teu penting pikeun ngawanohkeun budaya Sunda ka anak injuna. Anu kadua para inohong. Ka para inohong anu ngagaduhan kaparigelan tangtu bae ngagaduhan kawajiban pikeun ngawanohkeun budaya Sunda kanonoman Sunda ngaliwatan kaparigelan dina widangna. Anu katilu nyaeta pamarentah Jawa Barat. Ka pamarentah Jawa Barat anu ngagaduhan kakawasaan tangtu kedah ngarojong pisan kana sagala rupa kagiatan anu aya patalina sareng budaya Sunda, boh secara material, boh secara moral. Kukituna urang sadaya utamina mah nonoman Sunda, nonoman nu aya di Jawa Barat kedah ngarasa reueus kana basa Sunda. Urang sadaya kedah mikadeudeuh kana budaya Sunda. Guyub akur sauyunan ngahiji sapamadegan. Ceuk paribasa mah sareundeuk saigel sapihanean. Hirupna basa tangtu urang nu miara. Hadirin hormateun simkuring, pamungkas di simkuring seja nedahapunten tina sabudaya kalepatan bilih aya basa anu kirang merenah larapna, kirang entep seureuna nu matak tegenah kana manah. Simkuring seja ngahaturkeun rewu nuhun kana sabudaya perhatosanana. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urip Sunda.